Di dieu sim kuring bade ngadongeng anu judulna Budak Pahatu. Zaman baheula aya dua budak pahatu. Lanceukna lalaki ari adina awewe. Imahna deket hiji leuweung anu loba tangkal bubuahan. Kayaning pari, kupa, pini, jeung saliana. Dina hiji mangsa barudak teh ngalabuah kupa ka leuweung. Barang datang ka leuweung lanceukna nyarita. Nyai, akang rek ngalabuah kupa ka leuweung. Rek ngalabuah kupa. Ku Nyai pulungan. Heug akang ceuk adina. Tarekel budak teh naik. Barang kerjongjon ngalabuah kupa, leor aya orai sanca nyamperkeun adina anu keur diuk nyang hunjar nyarane kana catang. Geup orai teh ngegel kana sukuna. Budak teh ngahiring bari ngawin. Kang tulungan, kang tulungan, aya nu gagarayaman kana bitis jeung ngegelan cingguat kuring tulungan. Usap bae Nyai meureun sireup ceuk lanceukna. Budak awewe teh sapanjang bisa ngomong keneh mah teu eureun-eureun ngawih minta tulung ka lanceukna. Tapi ku lanceukna teu ditolih marukankeun sireup bae. Tungtungna leg bae budak teh diteureui buleut. Tungtungna leg bae budak teh diteureui buleut sarta orai teh abus ka leuwih. Budak lalaki teh ruaseun akar sabab adina teu kecet-kecet. Tuluy manehna kahandap. Sanggeus dihandap manehna ruaseun pisan sarta nyangkayen adina dihakan orai. Tuluy disusul tapak orai teh kabeneran barang datang ke tempat kapanggih orai teh keur gulang-guling teu bisa indit. Budak lalaki ningali manuk haur disada pokna cukrih turih ku pucuk eurit. Tetalangke deui beuteung orai diturih. Gorehel teh adina bijil tina beuteung orai. Gorehel teh budak teh kapanggih tina beuteung orai. Tuluy budak teh dibawa ka imah. Sanggeus dibawa ka imah, si adina teh digolerkeun di tengah imah, bari digeberan ku lanceukna. Geber-geber hihid aing kabuyutan ditinggal nini awaki. Kerenyed suku budak teh usik. Pokna ngawih deui. Geber-geber hihid aing kabuyutan ditinggal nini awaki. Kerenyed awak budak teh usir. Kitu bae satuluyna nepi ka budak awewe teh hirup deui. Sakitu nu dipikahatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.